Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna urang bade lebet kana materi atanapi pangajaran kadalapan nyaeta materi sajak. Mung sateu acana mangga anu teu acan subscribe heula, anu parantos subscribe mangga di like sareng di komen. Hatur nuhun. Hiji, perkara sajak. Asal usulna sajak teh tina naon? Nu kahiji nyaeta puisi. Puisi teh dibagi jadi dua, aya puisi heubeul, aya oge puisi anyar. Puisi heubeul dibagi aya anu ngawujud carita, aya oge nu teu ngawujud carita. Anu ngawujud carita contohna nyaeta carita pantun sareng mawacan. Upami nu teu ngawujud carita aya mantra, sisindiran, kakawihan, sair sareng pupuh. Upami puisi anyar nyaeta sajak. Jadi sajak teh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun ugeran atanapi puisi nu teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban pada lisan jeung jumlah pada lisan dina saban pada saperti dina pupuh atawa sisindiran. Jadi ari sajak mah henteu kapatok ku aturan-aturan sapertos dina pupuh atanapi sisindiran nya kusabab lebetna modern. Tah dina sajak teh biasana ditulis dina wangun ungkara konotatif atanapi kiasan atanapi sanes harti anu sabenerna. Ayeuna urang lebet kana unsur-unsur sajak. Unsur-unsur sajak dibagi jadi dua, aya adegan lahir sareng adegan batin. Anu kahiji adegan lahir nyaeta unsur fisik sajak disawang tina wangunna atanapi ti luarna nya pami lahir teh. Contona anu kahiji aya wangun sajak atanapi tipografi. Wangun sajak jumlahna beda-beda, jumlah padana beda-beda, bebas kumaha panyajakna, sareng naha huruf-hurufna make aksara leutik atawa kapital mangaruhan kana wangun sajak. Nu kadua nyaeta pilihan kecap atawa diksi. Sajak nu alus gumantung kana kecap-kecap anu dipake ku panyajakna. Mingkin loba diksina, mingkin alus oge eta sajakna. Adegan lahir salajengna aya citraan atawa imaji. Jadi citraan mah anu kagambar ku urang boh tina sora, tina panempo visual jeung sajabina. Aya oge gaya basa. Gaya basa mah rupi-rupi nya. Aya contohna hiperbola atau berlebihan dina basa Indonesia mah jeung sajabina. Aya oge purwakanti nyaeta padeuketna sora kecap boh di awal, di tengah atawa tungtung ungkara kalimah. Aya purwakanti rantayan, aya purwakanti runtuyan. Urang langsung wae ningali kana contoh. Tah kumaha ari purwakanti teh nyaeta padeuketna sora. Urang tingali baris kahiji sareng katilu. Dina awalna kuring geus nyaksian. Sami dina baris katilu ge kuring geus nyaksian. Dina tungtungna sami vokal tungtungna a sareng a, ngabayabah sareng tanggah. Ayeuna dina baris kadua getih maranehanana nu mika cinta anjeun. Vokalna nyaeta e nya. Jasan nu ruksak ngalungsarna dada anjeun sami vokal tungtungna e. Kitu nya purwakanti teh. Kitu oge dina pada kadua hejo pagunungan. Dina baris kahiji sami sareng baris katilu hejo pagunungan paul lautan. Kitu nya taya kamarasan, taya katengtreman eta sami purwakanti. Ayeuna unsur nu kadua nyaeta adegan batin. Pami tadi mah adegan lahir mah anu katingali ti luarna. Pami adegan batin mah
nyaeta teu katembong langsung tapi kudu diteuleman heula jeung dirasakeun. Contona nu kahiji nyaeta jejer. Jejer teh tema nya pokok pikiran nu aya dina sajak. Contona keagamaan, kamanusiaan jeung sajabina. Jadi teu tiasa urang nangtukeun tema hiji sajak tina judulna hungkul, urang kedah neuleuman heula jeung rasakeun heula. Tah nu kadua nyaeta rasa atawa feeling. Urang teh kudu ngajiwaan eta sajaknya. Tah tiasa kapanggihna teh sabada dibaca. Anu katilu nyaeta wirahma. Nyaeta sikep panyajak ka anu maca, ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa. Aya oge amanat. Tah amanat dina sajak benten sareng dina dongeng atanapi karangan nu sajen. Amanat dina sajak mah pesen panyajak anu karasa ku nu maca. Jadi tiasa benten-bentennya anu karasa ku nu maca mah kumaha dirasakeun ku masing-masing. Ayeuna wanda sajak. Wanda sajak dibagi jadi dua. Aya sajak epik, aya sajak lirik. Sajak epik mah sifatna ngalalakonkeun, ngadadarkeun atawa nyaritakeun. Bakal kanyahoan saha tokohna, naon ketakna jeung kumaha pamustunganana. Biasana sajak epik mah sok nyaritakeun carita pahlawan nya. Teras sajak lirik mah henteu ngalalakon. Urang langsung wae kana conto. Ieu aya salah sahiji conto sajak epik anu judulna Cadas Pangeran. Upami diteuleuman ieu sajak teh kaasup temana teh kana perjuangan nya. Perjuangan rakyat Sumedang anu merjuangkeun tanah karuhuna nyaeta anu ayeuna disebut Cadas Pangeran nya. Ieu teh salah hiji contoh sajak epik janten katingali lalakonna saha, ngadadarkeun caritaana oge. Urang tingali bentena sareng sajak lirik. Tah upami sajak lirik mah contona sapertos kieu. Ieu sajak judulna Kakang. Upami diteuleuman ieu sajak teh jejerna perkawis silih asih nya, janten benten antara sajak epik sareng sajak lirik. Tah tadi dina sajak salah sahiji cirina nyaeta seueur ngagunakeun kalimat konotatif. Ayeuna urang ngalarapkeun harti konotatif jeung denotatif. Naon bedana nya? Tah titenan kecap nu didengdengkeun dina kalimah ieu dihandap. Hiji, ulah diheureuyan Neng Asti mah geus dicangcang ku Jang Asep. Anu kadua, domba dicangcang ku Jang Asep kana tangkal nangka. Dina kalimah kahiji dicangcang ieu maksudna nyaeta geus ditunangan, dina bahasa Indonesia namanya geus tunangan sareng Jang Asep dicangcangna teh. Beda jeung anu kalimah kadua dicangcang teh beneran dicangcang atanapi ditalian kana tangkal nangka. Tah jadi bedana konotatif jeung denotatif teh, konotatif mah nyaeta harti nu teu langsung nuduhkeun barang anu dimaksudna, teu ngandung rasa atawa tafsiran kana barang sejen. Ari denotatif mah nyaeta harti anu langsung nuduhkeun barang nu dimaksudna, jadi harti sabenerna nya. Rupina mung sakitu heula materi dina pangajaran 8 nyaeta sajak. Mudah-mudahan kahartos sareng manfaat kanggo sadayana. Hatur nuhun, tong hilap di like, komen, sareng subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.